kan kuburan muslim teu meunang dicampuran ku kafir. Ulah wani-wani orang Kristen dikubur di kuburan Islam haram. Tinggal ade tadi urang ieu sing ade. Bisi aya orang Jawa, bisi aya orang seberang maut. Kemudian agamana lain Islam, ulah dikubur di pakuburan urang. Haram teh kos kitu. Geus aya sababaraha daerah 2 nu laporan ka kula lantaran kuburanana diurus ku seorang pengurus terus make bendera pemuda. Ayalah si emas maut, ternyata emas teh Kristen, keluargana hayang dikubur di dinya. Sebagian masyarakat nyaho menolak lantaran mere duit tah kanu ngurus gede merena nu biasa nama jang kelestarian itu makam teh hanya 1 juta, tapi ternyata ieu mah merenya 10 juta dikubur di dinya. Geura paeh geura sia tah ngasahkeun kos kitu. Nah, di negara Islam teh meunang andai kata Kristen di kuburan Kristen, lamun aya encek tuh di ditu tanah gocap di ditu di tanah cepet di ditu tuh kuburna tuh. Nah, Islam bae di dieu teh meunang dihijikeun jeung kafir. Sebab naon? Engke di jero kuburanna disiksa. Siksana kan kafir mah dahsyat biasa. Jadi ahli kubur teh bapak urang, mamang urang, emak urang eta katongtorekan. Ke di jero kubur, "Woi, ieu naon ieu?" Ngagenjereng-genjereng amat ya. Ja urang ge dulur urang disiksa tapi teu kieu. Dulur urang mah nu kamari teh nu maot, urang ngadenge paling nang neng nong nang neng nong nang neng nong nang neng nong lah tah mah cara nyieun golok di pangodokan teh mah. Budak kuari mah teh nyahokeun. Urang kuari mah teh nyahokeun di pangodokan tukang nyieun nang neng nong nang neng nong. Baheula mah kuda lamun liwat bae kacadas geus. Nang neng nong eta sih keur naon? Nyieun peso. Nyieun golok, kuari mah teu nyahokeun jadi budak kuari mah. Tah paling ge kos kitu tah, jadi urang teh cenah teu pati gandeng. Ieu mah gandeng amat horenganan Kristen. Pagandengan, karunya mah urang. Bapak urang karunya ieu supaya kahartina doang. Haram. Tah, nu mantak ieu lamun aya salah satu anak menyatakan bahwa bapak teh kafir, murtad, maut kafir, meunang dikubur di dinya tuh. Guys, nyana tuh di